khudhu ma didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sabada huruf mad kapayuna aya naon hamzahnya mana hamzah teh eta anu nangtung jiga alif eta teh hamzah naon cirina hamzah narima kana baris kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dina mahna minate mad far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa sayyidi Syekh Kiai Haji Ahmad Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana surah Al-Baqarah ayat 63 kantun lafad khudhu ma atainakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin
Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Aya hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Khudzu ma atainakum. Khudzu didinya aya wau anu disukunkeun bari samemehna didhammahkeun. Atuh wau teh statusna janten huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna. Naon kapayuna? Zu tingali sabada huruf mad wau huruf naon? Huruf naon? Aya alif ngan pedah ieu alif teh kaya-kaya henteu aya. Naon sababna? Sabab alif direken aya lamun samemehna dipatahkeun, sedengkeun ieu mah aya alif samemehna disukunkeun. Atuh alif mah kaya-kaya henteu aya. Atuh sabada huruf mad wau teh huruf naon? Mim. Ari mim sanes hamzah sanes sukun. Kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Atuh disebatna asli. Jadi dina zu namina teh mad asli. Pangna disebut mad pedah panjang. Pangna panjang pedah aya huruf mad. Pangna disebat asli pedah sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Ngan mad asli sok disebat mad tobi'i. Pangna disebat tobi'i sabab ngagaduhan watek anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran dua harkat. Atuh kulantaran teu kurang teu leuwih tina dua harkat. Sabaraha harkat teh ya? Dua harkat. Mad naon teh? Mad tobi'i teh. Kulantaran mad tobi'i dua harkat. Atuh mad asli ge dua harkat. Sabab mad asli katelahna mad tobi'i. Ceuk saha eta teh? Sareng qaidahna.